Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para kancra baraya sadaya di channelna Irwan Dewa Channel. Dina kesempatan ieu abdi nuju di payeunan bumi nuju ngantosan raat hujan bari ningal kaendahan alam payeunan bumi lamun ku urang ditinggal ieu seueur ilmu sareng hikmah nanya kaendahan alam ieu teh sapertos anu sok sering dicarioskeun ku maestro urang dinu pawayangan Sunda nyaeta Haji Asep Sunanar Sunaria almarhum. Sok aya unggal-unggalna kanggo ngabahas kahirupan sadidinten. Anu unggalna sapertos kieu pamirsa para kancra baraya sadaya. Kudu bisa ngigelan zaman tapi tong nepi ka poho kana adat kabuyutan. Hartosna teh pamibasa Indonesia harus bisa mengikuti zaman, tetapi jangan sampai lupa pada tradisi leluhur. Hirup teh kudu silih asah jeung silih asuh, ulah silih jongklokeun. Anu hartosna dinu bahasa Indonesia, hidup itu harus saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling menjaga, jangan saling menjatuhkan. Aya deui unggalna sapertos kieu, kabeneran bakal terus caang sanajan keur disimpen dina poek. Anu hartosna dinu bahasa Indonesia, kebenaran akan selalu bersinar meskipun berada dalam kegelapan. Eta unggal-unggalna kanggo kahirupan urang sadidintennya, kanggo panungtun urang nu ngajalankeun roda kahirupan. Aya unggal-unggalna nu sanes-sanesna deui ti maestro urang. Eta sae pisan pamiku urang dilenyepan. Komo deui lamun bari dilaksanakeun, dijalankeun. Da gening di alam dunia mah kudu aya timbal balik nanya antara makhluk sareng makhluk, antara makhluk sareng anu ngadamel makhluk, antara makhluk sareng alam. Eta kudu aya silih asah, silih asih, silih asuh nanya sapertos kieu dina unggalanana. Di dunia teh hirup ngan sakedap, jadi ulah nyieun musuh sabab batur teh cerminan diri.
anu hartosna dinu bahasa Indonesia, di dunia ini hidup hanya sebentar. Jadi jangan menciptakan musuh, karena orang lain adalah cerminan diri. Tong ngarasa gede ku banda, tong ngarasa luhur ku darajat, sabab sakabehna bakal mulang kalemah sareng cai. Anu hartosna dinu bahasa Indonesia, jangan merasa benar karena harta, jangan merasa tinggi karena jabatan, karena semua akan kembali ke tanah dan air. Lamun kanggo kahirupan ge aya nu unggalna sapertos kieu. Sing jadi jalma anu bager, sabab bager teh bakal dipikanyaah ku Gusti. Anu hartosna dinu bahasa Indonesia, jadilah orang baik karena kebaikan akan selalu dicintai oleh Allah, Tuhan semesta alam. Tah kitu para kancera baraya sadaya anu unggal-unggal nanti maestro urang sadaya Haji Abah Asep Sunanar Sunaria, mugia eta janten panungtun jalan urang kanggo kahirupan sadidintennya. Sakitu wae ti abdi Irwan Dewa Channel. Insyaallah enjing pageto urang sambung deui dinu lalakon nu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para kancera sadaya,